Subhanallah, kurang kumaha urang teh ngaji teu eureun-eureun. Tapi kunaon urang teh tara bisa ngalap manfaatina ilmuna. Seolah-olah hirup teh monoton be ibadah eueuh peningkatan. Padahal ngupingkeun ilmu mah teu eureun-eureun urang teh sering euy. Rek dina YouTube, rek dina TikTok, dina Facebook, wah harianeun nu langsung oge. Kunaon sababna? Tah ieu dina Tanbiul Gofilin aya dina maja api dunub dina bab eta wakila liba dil hukamai kasauran sebagian ahli hikmah teh kieu malana nasma'u al ilma walanan tapi ubihi kinten-kinten aku naonnya abdi teh engko teu eureun-eureun ngadenge ilmu teh ti mana-mana tapi naha abdi teu bisa ngamanfaatkeun eta ilmu teh eueuh manfaatna ka abdi teh padahal nyaho. Nah sok aya kituna urang teh nyaho tapi sok mung ngamalkeun mung mamanfaatkeun teu manfaat ilmuna teh faqala lahum li khamsihi sholin maka ngadawuh ya ba'dul hukama teh tah di maneh teh aya 5 perkara cenah eueuh anu matak ngajadikeun nguping ilmu tapi teu hayang ngalap manfaat mana bae awaluha qad an'amallahu alaikum falam tashkuruhu hiji nu didasarina kana ngarojongna ilmu teu manfaat teh di mana-mana marane urang ieu dibere nikmat ku Allah urang teh sok poho kana syukuranana kitu tah nikmat nu aya tara disukuran maka ilmu anu datang moal mungkin bisa manfaat gitu kusabab aya nikmat nu can disukuran hiji tah wasani idza adnabtum falam tastagfiruhu di mana urang boga dosa urang teh sok tara istighfar mun geus ngalakukeun dosa sok tara minta langsung hampura ka Allah maka dina nalika urang kapohoan nyieun dosa buru-buru istighfaran taku jalaran teu diistighfaran da geus ngarasa biasa dina dosa maka ilmu nu dikuping ku urang moal mungkin dialap manfaat ku urang teh ta eta euy sira kurang kumaha ilmu mah loba kitu mun teh mah loba tapi hoream we salat sunat teh hoream we ayeuna ngalakukeun hade nu sejen teh salianti salat 5 waktu ku jalaran eta tah ieu di mana nyieun dosa urang sok tara diistighfaran langsung wasali sunu katiluna lam ta'malu bima alimtum minal ilmi ilmu nu aya ge tara diamalkeun komo ayeuna nu kakarang ngadengi hoream ngamalkeunana maka amalkeun heula ilmu nu nyaho nu geus kapanggih sok amalkeun ku urang teh engke anu pas nguping deui insyaallah bakal dialap manfaat jadi nu heubeul ge geus kapohokeun komo nu anyar gitu sapertikeun kitu tah moal kapigawe nu anyar dan nu heubeul ge stok lama oge can diamalkeun warobi unu kaopatna sohibtumul ahyar walam taktadu bihim engko maneh teh reurejeungan jeung jalma-jalma anu hade, jalma-jalma nu daek ibadah tapi sok tara daek turut ka jalma-jalma anu soleh gitu. Deukeut urang teh jeung ajengan jeung ulama ari turut henteu tah kitu. Wal khamisu nu kalimana dapantum al amwat falam ta'tabiru bihim. Engko sok daek maneh teh nguburkeun mayit tapi tara ngalap pelajaran ku ayana nguburkeun mayit. Eueuh rasa sedih eueuh rasa pikiran urang teh bakal kitu kala seuseurean we di hareupeun kuburan teh tah eta nu matak poek hate sehingga naon wae ilmu nu kakuping moal mungkin dialap manfaat moal mungkin bere manfaat ka urang mudah-mudahan urang diberi hidayah taufik bisa ngamalkeun ilmu nu aya.